Anak dipikirku kaula lain baik gening manusia nu teu bisa ngajawab karena pertanyaan kaula. Buktina para juata marasangan juata marawur manten bayar obaya hiji oge nu ngarti nyamu bajir diri kula ari ayeuna tepung jeung panjinarana. Ya, eyang, lamun kitu carana. Eta ya hartina diri kaula, kudu cumarita jeung sampean. Nyata sampean manusia nu teu bisa naon-naon. Pantes lamun di dunia teh timbul kejadian lantaran para juata marasangan juata marawul manen baya berobaya. Oge, geus teu nyaho kana arti manusana sorangan. Hai. Bangsat sia. Ngahinakeun lamun kitu diri mari. Para juata marasangan juata maraul manten bayar waya. Tong alang kumaparang tangkap senur kalak halid dasa ya. Hah? Baik. Baik kamu pukul di medan dana lagai. Ayo. Itu yang sampai tangkap. Juata marawul manten bayar obaya. Atau alang kumaparang maju kabeh. Itu apa jeung kaula. Ngajar Nurkala ulah sumar-sumar kamandikan patak kacia-cia. Ya kula betara Brahman bakal nunggu jiang gahawa. Kalidasa keur katukang leungeun sampean kalau pini nasi bakal dicangkalak di rantai ku diri kaula ya sanyana teu kudu dicangkalak teu kudu dirantai nur kalidasa bakal sujud ka sing saha jalma anu bisa nerangkeun arti manusia sebab penting kacira manusia nyaho kana arti dirina sorangan. Mual timbul kesatuan persatuan, mual timbul kebangsaan. Lamun can ngarati kana arti manusana leuwih heula. Aduh iya, adi dina waktu tong kapalan. Kula betara bayu bakal nu kejiagaan ikan. Ya, toja iya. Betara bayu saknyana di diri sampean bebayu itu hartina angin ya kula betara Brahma ya komode Brahma Brahma hartina seuneu jadi bayu angin Brahma seuneu ngandung harti kudu mere tiis jeung mere penerangan ka sakabeh manusia lain kudu nyilakakeun hiji jelema tong loba catur ka barat ayo bayu Brahma orang tangkap babaraga karunya lamun diteungel nyerieun iya ha ya kakarak dihahkeun geus ngagoler komo lamun dihokeun cager Brahma cager bayu endit sampean Betara Brahma jeung Betara Bayu babarengan nangkap kaula. Hiji oge eueuh nu mangapulya, eueuh nu bisa nangkap diri kula sorangan. Ari
Ayo para Jatamara sangat Jatamara Nur kala kali dasar tandingan pengawasan aku sampean. Munur para dewa munur. Silakan. Entong baronu sejen Brahma jeung Bayu teu mangapulia. Adi guru ieu pun Kakang Panji Narada. Sejak unjuk uninga kajantanan anu tumiba ka para Jatamara sangat Jatamara manten bayar. Para dewa babaralik deui kanca. Ya kula ayeuna rek hanyut ka jagan Suralaya. Kula bakal ngepungan babetara guru hai. Oi betara guru raka. Banglus lampahna kabayan dewa nu teu angsal damel nangkep nur kala kalidas. Manga urang pocapkeun yang mutipati jiagat nata pramesti betara guru kasudang hengsi tinggil sine bawonten yo Panci Narada kabayan dewa samya lumamba. Semah bakti pun Kakang aku linggih Kakang Panji mangga adi guru mangga. Majapahit negeri resmi tempatna para pandita ahli seni kaum seni junjung
kayatan ngademan seuman kuinang lawan mamanir